Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa tepang deui nya sareng Ambun Cuy YouTube Ambun Cuy tah. Ambun Cuy teh ayeuna nuju di Ciater, Subang, Curug Naon barudak Cibareuy. Tuh pamirsa tonton terus YouTube Ambun Cuy Cihuy. Hayu urang wayang-wayang hayu. Hayu. Orai anu ngaleon kasawah tong kasawah. Ayo barudak. Nah. Pemirsa, amu teh pernah sareng sia asa nepakeun sareng asa. Nami teh pamedi percanten mah warisan ti sepuh teh nami teh Acep Hermawan. Acep Hermawan. Tak amu teh tadi jalan-jalannya di Kampung Cibeusi menika endah kieu. Alhamdulillah. Cing di Kampung Cibeusi teh aya wisata teh aya naon aya di dieu teh? Di Cibeusi Muhun. Kalarasan anu tos berjalan lami mah aya Curug Cibareuy. Curug Cibareuy. Terus aya Curug Ciangin. Curug Ciangin. Aya Muara Jambu. Muara Jambu. Terus anu terbaru ayeuna ieu jalur pendakian puncak Pasir Ipis. Pasir Ipis. Pasir. Ieu teh pos beriji ieu teh. Ieu teh base camp. Base camp. Sabaraha pos adayana di Pasir Ipis? Sadayana teh aya 4 pos. 4 pos. Satera can dugi ka puncak teh aya 4 pos. Ieu teh iraha berdirina ya Pasir Ipis teh. Kalarasan launching teh dinten ayeuna pisan. Dinten ayeuna pisan. Wah kerasan jeung amu ieu tuh aya amu. Pertama pisan abu malah. Pertama we pokok namanya. Iya. Anu ti mana wae nu kudu lengkap ka dieu teh yeuh. Sisieurna yeuh. Mayoritasnya sewilayah Kabupaten Subang, di luar Kabupaten Subang oke terus lah dari Bandung, Jakarta, Bekasi, Karawang. Lumayan antusiasnya bagus. Di ditu teh lanjut di Pasir Ipis teh tiasa ka wisata mana yeuh? Lanjutna. Kami lanjutnya teu tiasa Teu tiasa. Udah mulai deui ka base camp. Wih deui. Nah, pamit di base camp mah tiasa ka Ciangin. Nah. Curug Ciangin terus kami Muara Jambu, ka Curug Cibareuy tiasa. Biasa. Di banget wih heula ka base camp, ke base camp tiasa lajeng bade ka mana wae di Cibeusi. Bukana kita bu sabaraha? Kanggo di khusus pendakian mah di tabu 8, dugi ka tabu 2. Tiap hari. Kararasan tinu saminggon teh di puncak pendakian Pasir Ipis mah libur 2 hari kan. Libur 2 hari di naon eta teh? Tiap hari Senin, sareng Kamis kita teh libur. Oh, libur. Aduh, acing sehat. Alhamdulillah. Sadayana karyawanna oge cing sehat. Amin. Doakeun amu cing sieun subscribe-na nya. Amin. Tonton terus YouTube Ambun Cuy. Iya, amin. Ambun Cuy. Cihuy. Wah bener di Cibeusi mah air-airnya bersih. Herang oge ya pamirsa. Baraya amu wah herang pisan ya. Bener wah tuh buyur araraya keneh tuh impun araraya keneh nila tuh aduh bersih kieu. Tah mun kieu mah resep ningalna ge. Ieu mah tuh bener ya tapi rek ka Curug Cibareuy. Lagi naon di dieu? Lagi ngadaweng Neng. Neng mau kemana ini? Mau ke Curug Cibareuy. Ya. Bareng yuk sama kamu. Ayo. Ayo ah. Ayo. Ayo aduh bener ya. Mumpung ada temen ya. Bareng ayo pamirsa, ayo. Waduh. Jauh. Naik apa tadi ke sini? Naik motor. Naik motor. Aduh, naik motor. Iya. Ya, asal jangan naik sepeda aja ya. Iya. Nanti pahanya. Harinya, iya. Iya, nanti pecah pahanya.
Ayo lanjut lah. Bersih tuh geningan. Wah pamirsa bener alah di dia mah rajin geus jalan teh enakeun bersih sawahna lega jeung kaurus di dia mah. Ibu nuju naon di daria? Beberes. Beberes. Alah beberes pamirsa. Aduh bener kamu get nyu beberes sakoro apa? Kerja bakti bersih bersih. Kerja bakti bersih gitu. Bener aduh jeung murah deh. Yo ambu teh bari tumaros. Ai ibu-ibu teh di mana ya di dieu? Dari mana di dieu? Orang Cibosi asli. Meni rajin. Bu ambu jalan-jalan ieu di sawah di ka enak kieu nya. Meni ka bersih kieu. Aduh tuh walungan bersih, aya nu mikeun sampah raos di dieu mah Cibosi mah. Yo heuh. Ieu gunung geuning dipelihara kumaha ieu? Apan pagen Teuruk, telongsor. Nya terus nya keras kieu we ya rawaseun ka ditu. rawaseun nya. Bersih apan rawat. Celaya nu ngalangkung. Aduh, bener yo. Neng, sararehat neng. Oh, arah bersih, arah. Bersih. Oh, terus ibu, ai sawah ibu di mana? Ibu mah tebih kene di ditu. Di ditu kene. Nya, ye, ambu bari tumaros aya wisata di dieu kanggo warga kumaha ieu? Jadi ngabantos. Jasa icalan. Jasa icalan naon wae. Nya. Bari lahang, bari cangkale. Aya eta teh. Aya. Oh, angke ambu mah rek lahang we. Aya gula rek. Bari ngahalang we. Oh, mangga. Bangbung hideung. Lahang naon eta? Lahang. Harapan kapayuna seperti kumaha yo? Nya parasna kapayuna geus sae. Sae. Yang sae hayang majeng nya. Yang lagi rezekinya. Nya. Hayang salamet pengunjungna. Nya. Aya naon. Aya nu didugikeun kanggo warga Subang atau Cibosi sadayana? Iya. Naon cah dugikeunna? Yang hayang nama hayang Sehat. Ayeuna sawah-sawah segera dirawat nya. Hayang harasi, enak. Nya. Pengunjungna hayang salamet. Seueur salamet. Ku ambu didoakeun ibu-ibu cing sararehat, seueur rezekina nya. Punten ambu mah adek jalan-jalan deui. Mangga. Ayo. Lanjut. Ayo. Pemandangan tuh gunung. Bener yo. Wah, iya mah. Senangnya dalam hati. Aduh. Gunung masih kene bararesi enak. Wah. Jauh kene geningan we. Cek si ibu cenah tah caket. Jadinya cenah mendingan tukangan gunung. Aduh bener jauh kene si ibu mah cenah bu Curug Ciberbay di mana eta palidinya tukangan gunung. Aduh bener jauh kene tuh di dieu mah geuningan enak kene model pasawahan asli kene nya pagunungan enak kene tuh. Wah pokokna mah diurus tetangkalan geus aya kene di dieu mah. Tuh bener warga namanya kompak ya. Hatur nuhun warga-warga di dia ya. Kampung Cibosi. Pokoknya cing kompak, cing sarerehat, cing aya rezekina. Mudah-mudahan cing aya rezekina pokoknya mah digampilkeun usahana tah kitu.
susukan pamirsa bersih kieu can tercemar ieu susukan teh. Aduh tuh enak asa inget zaman baheula ibu ambu bareto ambu keur budak mun aya susukan bersih kieu teh ngojai ambu mah baheula di kampung ayeuna mah aduh alah meuni prihatin mantak ayeuna mah kedah dilestarikeun kasadayana nya dilestarikeun dijaga ieu mata air boh pegunungan gitu tah. Aduh tuh hayang turun alah bener ya sing bersih atur nuhun orang dieu ngajaga ya orang Cibeusi ngajaga kebersihanana hatur nuhun pokona mah angkat jempol kanggo warga Cibeusi. Selamat datang di kampung senyum berarti kudu senyum terus ya dia mah hahaha terus senyum ya kamu mah ompong senyum lagi tuh bararesi he pameasa pokona mah moal kapok ya ka dieu mah ya caina enak kene halo si bararesi pokona mah pamirsa Curug Ciberebeuy dalam jarak 1,3 kilometer tuh pamirsa. Biasa ngeskolot mah alah ngeskolot mah nya jauh keneh aduh geningan ya pare arena keneh sing sarurubur petaninya aduh cing subur makmur Cibeusi cing sararehat keluarga Cibeusi cing sararehat pejabat-pejabatna cing sararehat sadayana sok lah aduh geningan 1 kilometer deui pamirsa aduh alah ieu mah aduh tapi ya barudak ya duaan ya deka mana aya budak ya duaan barudak neng deka marana bade ka Curug Cibeureuy bae ngiri ka hamu yeuh ayo ngiri yeuh ayo neng di mana teh di Lembang wah tebih-tebih ka dieu nuhun waduh sing sehat neng amu ge bade ka ditu ya penasaran palalaur kieu power kieu maha ya ini parah nih. power Tenang. menak-menukan aduh power pisan ya tapi cai bersih pisan ya power aduh ini bener ya mah power pisan Kampes. Bapak teh di mana yuk? Abdi mah di Cikareumi Lembang. Lembang. Mohon. Dia keluarga besar? Biasa-biasalah keluarga menengah gitu. Mohon. Ya, kok hoyong asa kaimpenkeun hoyong ka Ciberebeuy teh. Mohon. Lah inget wae. Mohon. Nah dibuktoskeun teh dinyatakeun. Leres pisan. Ka Cibeusi teh geuningan Curug Ciberebeuy teh pasawahanana hejo. Caina bersih. Jalanna goreng keneh. Cing harapan kedepannya seperti apa? nya nyuhunkeun lah kabijaksanaan ti bangsa aparat ti luluhur lah nyuhunkeun dibantos ieu jalan ke Curug
ka curug muhun. Muhun cing sukses gitu lah. Tah gitu. Geningan ayeuna abdi kuraos nama aya liwat tangpang nama muhun. Wah, ya. Liwat sadia gitu aduh di dieu mah. Enak tuh aya mantap nyaan nya ka warga nama aya nama nitip ieu mun wisata mah wisata alam ieu nitip ulah ngaruksak leuweung ulah nuaran kai mi HP nama urang tah kitu nya tah dimumule nama lah nya itu tah pengunjung juga harus bisa menjaga kebersihan jangan sampai sembarangan ya. ayam kamu nggak bersih. Ya iya. Nah, dulu Di sini juga ada tempat sampah juga banyak ya tadi juga diadain banyak tempat sampah. Atur nuhun, lajengkeun deui. Mohon. Mohon. Atur nuhun punten kaganggu. bios bios. Keluarga sing sehat. Amin. Aya rezekina. Amin. Aya nu gaduh warung, aya Mohon. rezekina. Mohon. Di sini Tah. Warung nasi liwat Ibu Encing. Nya. Ibu Encuy. Ya. Dia nyem sami-sami Kamu Encuy. dah. Pemirsa jauh keneh tapi bieu naroskeun ka si Bapak 2 menit deui. Pak, ka Curug Cibarabay teh 2 menit deui, Pak. Waduh, 2 menit deui. Laras, Pak. Aduh, punten tumaros. Laras pisan. Ya, ayo pemirsa. Pemirsa. Dugi oge. Dugi pokoknya mah. Perjalanan 2,5 jam naik ke luhur 10 jam pemirsa. Ayo tuh dugi hayu. Sampurasun pemirsa. Nah, kami tadi amu perjalanannya sekitar 3 jam atau 2,5 jam. Pokoknya nama amu akhirnya kesugi tuh Curug Cibarabay, Kampung Senyum. Ayo pemirsa, pokoknya nama terus tonton YouTube na amu cuy. Amun cuy, cihuy. Mantap ya, wah. Wah. Aduh, underok buka. Wah, kemon. Inahnya alam tuh. Aduh, Curug Cibarabay, hatur nuhun. Alah, dugi oge ya perjalanan 2,5 jam saja teh. Wah, mantap ya pokoknya mah. Ayo
Ayo, barayamu, ayo, power, aduh, ayo, ayo. Sun, pamirsa. Kamu teh penak sereng anak muda, yo, orang tarusin di mana? Atet dari mana? Atet di mana? Dari Lembang, Bu. Dari Lembang. Lembang pamirsa. Tuh geningan. Nih, kamu mau tanya boleh? Boleh. Kesan main ke Curug Ciberbey gimana nih kesannya nih? Kesan pertama pokoknya mah di jalur, wah luar biasa pisan. Jalur luar biasa. Jalur luar biasa. Jangan khawatir tersesat, pokoknya mah banyak sekali rambu-rambu dan banyak kali tempat nyimpang cenah Bu, bisa rek Nyimpang heula. nyimpang lerek oleh-oleh. Oleh ayah. Aya. Gitu. Ya, kesan-kesannya pokoknya mah luar biasa, sangat berkesan sekali. Nih, kamu tanya lagi, harapan kedepannya seperti apa nih? Ya kedepannya ya bakal buat anak-anak kita gitu Ya, kan saya menjaga ketertiban alam, alam ya. menjaga sampah lah, jangan Sampah. buang sampah sembarangan. Terus Sebenarnya cintai alam lah. cintain alam, Iya. usahanya untuk kurang dilestarikan banyak, Eta dijaga mah. di tsunami pernah Tuh, Dianap, namun di luhur rusak, Ah? anak di rusak. oh gitu, ya. Hatur nuhun, salam Amin. salam ke orang Lembang sadayana. Hatur nuhun, tong hilap di subscribe, like, share, and comment YouTube na Ambon cuy. Ampun cuy, Ampun, pokoknya mah cuy. the best pisan. Ambon cuy, The best. ayo.